Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha damang mugia ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat jasmanina tur sehat rohanina. Sateuacan mulai belajar hidup sadaya kudu dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta masih di bab genep, bab cai bumi jeung panon poe. Materina nyaeta ngarebgepkeun kakawihan anu judulna eundeuk-eundeukan. Didangukeun nya supaya tiasa. Endek-endekan lagoni menang pecang saiji lepas deui ku diri benang deui ku aki. Endek-endekan lagoni menang pecang saiji lepas deui ku aki benang deui ku diri. Endek-endekan lagoni menang pecang saiji lepas deui ku diri benang deui ku aki. Nah, bait anu kadua oge sami. Eundeuk-eundeuk cangkuang bale Bandung Paseban. Menang pecang paujang lepas deui ku akang. Eundeuk-eundeuk cangkuang bale Bandung Paseban. Menang pecang paujang lepas deui ku akang. Nah, eta kakawihan atau lalaguan dina bahasa Sunda. Seueur salain eundeuk-eundeukan aya bulan tok. Nah, teras aya deui tok kecang. Nah, eta namina kakawihan dina bahasa Sunda atau lalaguan. Alhamdulillah, pangajaran bahasa Sunda perkara kakawihan atau lalaguan bahasa Sunda atas rangse. Tadi kakawihan eundeuk-eundeukan. Terus aya deui nu sajeuna kakawihan bulan tok. Teras aya deui kakawihan tok kecang. Semangat terus belajarna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.